Maligra paneker teh sorangan ngena hayu nginjem. Siap piragi nginjemkeun paneker kosong mun di polontong. Atuh mikir geras sama unggal udud dengan hayu make paneker aing ih. Tak aya nyebutkeun kosong. Duh, ke bulan puasa mah moal bisa udu dia teh euy. Aing paling ge ngahulang mun teu ngahulang main PS. Mun teu main PS molor, mun teu molor nya godin kapaksa naon deui itu dah lah. Tadarus atuh kawas urang. Di mana teuing lah. Siapa paling ge tadarus koran. Nyangan loker. Ya tadarus Quran atuh. Dengikeun nya. Aing mah tadarusnya sapoe teh meunang 3 juz, sabulan teh tamat aing mah. Jus apal, jus alpukat nu puguh mah godin sia teh lah. Ya bisi maneh hayang menang duit tambahan jang lebaran maneh tinggal ngilu jeung aing euy, aing aya proyek tuh, proyek khusus bulan puasa. Proyek naon? Ngabuburit men tapi menang duit. Lah ya. Rada teu ngarti. Ngabuburit tapi bisa menang duit. Nu aya ngabuburit teh euy kalaka meakeun duit, jalan-jalan meuli es campur teh apa. Pokona mah urang ngabuburitna teh di Taman Surawisesa Batur mah Arulin di taman urang mah ngajagaan motor nuker Arulin. Jadi tukang parkir gitu lah. Ngerti teh sia? Maksud sia jadi tukang parkir tembak teu hayang aing mah. Ya nya di Taman Surawisesa mah biasa ge tara aya nu markiran, kecuali peuting ke lamun urang burit markiran nu aya lain kalaka menang duit tapi kalah menang bogem. Soalna naon cenah ieu tiba-tiba aya nu markiran. Mata. Ih keula dengikeun heula ya. Jeung deui nya sing menang duit ge da moal barokah meureunnan. Ya tong waka mikir kana barokah-barokah heula sia mah. Aing mah make sistemna sistem keikhlasan. Mun aya nu mere syukur, mun teukeun wae. Tapi lamun kira-kira eueuh nu mere wae nya kapaksa eta Taman Surawisesa ku aing ek dibom. Arah tuh dah lah. Eueuh nu mere wae mah. Nya. Nah jadi intina mah eueuh unsur pemaksaan keun bae menang ceban ge lumayan jeung meuli kosangsang ge jeung lebaran. Tah. Aing mah hayu-hayu wae ngan ieu masalahna aing tara nyekel motor. Boborong ngalajukeun motor aing mah nyetandarkeun 2G teu bisa. Tah geus kitu kumaha? Menurut maneh kumaha? Pan tadi aing ngomong aing tara nyekel motor. Eta mah teu jadi masalah. Pokona mah tenang we, ngatur-ngatur motor mah keun ku aing. Tah maneh mah gawena jadi tukang anu gogorowokan kok. Apal teu? Ngeuna sia tuh sia mah ngatur-ngatur motorna. Aing nu gogorowokan aing sorangan jiga jelema burung aing najis. Atuh naon deui gawena? Enggeus eta ca aing ge maneh mah tinggal ngomong kiri kanan. Prekeun tah kitu. Mun markirkeun mobil mah pantes gogorowokan, ieu mah pirage markirkeun motor mah kudu gogorowokan. Sarua ieu lah, sarua. Aing jelema burung ke duduna. Bongan saha sia teu bisa ngatur-ngatur motor, ieu mah pirage nyetandarkeun 2 mah teu bisa. Ih, pusing aing ih. Geus enak mah kieu we sia ajarkeun aing nyetandarkeun 2 atau mun bisa mah ajarkeun aing ngalajukeun motorna. Padu bisa ngadodorong atuh lah, keun bae. Ya man lain embung urang mah tapi urang teh eueuh waktu can marah blauk, can marah bahayam, can motongan kuku deui jeung ngajarkeun sia mah moal sakedeung da sia mah pemula Jaba eueuh motorna ge aing aya sih motor di imah cuman eueuh bensinan jeung aing sieun ruksak aing pake ngajarkeun sia mah. Ngerti kamu? Anjing Herman aing ka sia. Aing teh babaturan sia atuh mah koret-koret teuing bensin eueuh mah ku aing pangmeulikeun. Motor ruksak ku aing digantian anjing goblok lain teh. Kitu. Terus da moal dihurungkeun ieu mesin motorna ge pirang ngadodorong jeung nyetandar 2keun. Enggeus lah tong ting jadi ieu mah ripu aing mah lah.